lah urang mah kakaraknya diturunkan gaji geus mungsang mangsi. Sungsang mangsi tak ukur tak kadinya tah. Ya Allah, ya Rabb. Tah ukuran wauh henteu diri urang ka Allah, ukur. Ketika menghadapi nikmat, ketika menghadapi cocoba, ukur aing datang ka mana kakuatanna. Ya Allah. Imam Syafi'i teh ambeien di mana ngaji. Oh jauh Imam Syafi'i ambeien. Di mana ngajinya menyokot bawa batok segede gitu nah jagetihan pan topi ngaji pohara jasa dah ngan ngadoa ya Allah ya Rabbi lamun memang penyakit ieu bakal ngadeukeutkeun jasa ka Gusti ridho ka abdi tambahan penyakit abdi tah sia doa wak pas kitu tah urang mah lain Pak kakarak saleh bahasa tiga Gusti kieu-kieu teuing abdi heuh teu ngadoa pohara tah kakarak dagang rugi sakali bae ge beuh geus tatangga nyaho kabeh sadesa nyaho kabeh untung mah teu nyaho kabeh eta pedagang goblok mah kos kitu doa Imam Syafi'i para jasa andai kata ieu penyakit bakal ngadeukeutkeun diri abdi ka Gusti tambah ridho ka abdi atuh mending tambah kadenge ku guruna Syafi'i ulah sok ada kos kitu lain ngadoa bangsa urang tah mah jelema sidikin seri bae Imam Syafi'i detoel kitu ih cek Imam Syafi'i atuh nyana-nyana aing ditambahan deui ku Allah Imam Syafi'i ditambahan deui penyakit 2 kali lipat eta Masya Allah cek Imam Syafi'i nikmat amat Gusti nginahin biasa Bismillahirrahmanirrahim diurang pamarentah teh haju jara di pamalingan jadi geng na'udzubillah min sebagian anu teu ngan sebagian besar tapi insyaallah haju nu ngeri nama teu asa maling korupsi teu asa korupsi ieu anu bahaya nama kusebab geus membudaya cilaka insyaallah antat ge aduh eueuh pemerintah urang butuh aya pemerintah koski kaayaan komok wae bade negara urang mah perekonomian teh lumpuh dipaksa-paksakeun nggih keur lumpuh ulah kaget lamun kuari pabrik aroleng usaha kelas menengah ke atas mah oleng kelas menengah ke atas bas goyang kumaha cenah kieu kelas leutik mah geus teu kudu dicaritakeun batur mah juga nya mah jasa kitu bae ya ulah dihitung-hitung teu acak-acak mentak karasalah ku urang dagang ieu dagang itu pagar ada rese lamun urang nyaritakeun dunia mah kitu bae tapi lamun ieu teh keur diputerkeun ku Gusti Allah kamari subur zaman Pak Harto setik transisi reformasi tersendat-sendat subur deui zaman Gus Dur set kabelah dieu zaman SB rada deureus kuari mah parah nah, pabrik-pabrik kula dijual kula geus geusan ning boga pabrik iraha emang ke boga pabrik sosotan pabrik sosotan ente acak-acakan negara urang teh kuari teh negara julukan tilu negara asing asong asing diondang ke urang untuk bercokol
usaha diondang Amerika, Jepang, kabeh. Alhamdulillah subur di zaman kuari Aseng diincek si Aseng dararatan tadi. Wah, dibayah mambalaya cing di berbagai-bagai daerah. Si Aseng melulu, si Aseng, si Angseng, si Cekun, si Teguan, wabeh araratang kadi urangna nagara asong. Jadi ngangsong-ngangsong ka asing jeung ka aseng. Iyalah negara asing, aseng asong. Ieu ku ari urang. Jadi angsong-angsong. Lamun nyin pabrik di negeri urang, perusahaan di negeri urang, karyawanna dikirim TRRC, atuh mana teuing bodona di negara urang ge mahasiswa bae ge nu can kabagian pagawean ambalaya. Komo lain mahasiswa mah ambalaya macul teu bisa jeung eueuh taneuna. Deuk usaha di drop ujada TRRC ka dieu. Jadi kula nu bodoh bae kula modal nu bodoh kula cenah eta presiden tem rakyat tapi horeng meres rakyat ja. Atuh kudu namanya pabrik malos karyawan mah urang gaji. Ieu mah teu urang ngeleukeun. Tah engke mah ieu kabeh kisah lamun kajadian di urang ke pabrik-pabrik karyawan mulai karyawan tetap. Dibuat teu betah beralih ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sumatera diganti ku RRC blek di dieu batak geurang asa golok dak deuleuh daon deui ku ari penca geura siap-siapkeun ku hizib geura wirid ya geus pokona nya geus asalnya na arasuk geus siap golok pancen kieu mah kitu amat. Sia teman wae gitu. Lain henteu jadi imah bae. Aing gawe henteu. Jadi karyawan henteu. Je kueh loba di wae. Eta mah jelema anu menggantungkan diri dah hirup di dinya tapi memang gitu atuh di negara di seluruh negara kayak gitu. Jadi terjadilah kekacauan. Salah satu resapel nu ayeuna teh untuk meningkatkan perekonomian diperkirakan bakal akur bae. Sebab lain jang ningkatkeun perekonomian, jang ngahadang nyana deuk naik deui jadi presiden. Serba salah urang. Tapi teu leutik harepan urang doakeun. Jelema ieu sarua bae mudah-mudahan pemikiranna jadi lurus, jadi lempeng, nu tadina kurang urus ka rakyat jadi ngurusan rakyat. Kajen nya nama teu ngurusan nya ge asal ngurusan rakyat bae. Tuh ieu dah. Pamalingan ku ari geus ambalaya, maling mobil, maling motor. Kobo miras, narkoba. Komo miras dilegalkeun, zina dilegalkeun, deuk jadi naon negara urang. Hayu. Pancen deui kieu mogan sia milih si eta. Jai menteu. Deui saya teu milih si eta. Sia milih si eta. Aja kumaha teu kumaha janang Allah. Itu emang geus kieu bae. Dunia mah geus kieu bae, ke luhur maju, ke handap, ke sugih, ke susah. Tamagos itu urusanna sapira beuteung. Uari mah urang ngabenahi diri urang, hate urang geus wauh tancan ka Allah. Sakitu bae. Hate urang teh geus wauh can ka Allah. Lamun urang geus wauh ka Allah, hirup di gunung, di kota, di leuweung, di kampung, di negeri Yahudi, di negeri kafir, Amerika, Moskow, sarua bae. Komo di negeri Indonesia, surga ning surga. Bandingkeun jeung negara mamana bae. Di Uzbekistan garelis nisang mah hese.
di Baghdad di bawah Indonesia mah ya Allah ya Rabbi hayang dahar sangu aya hayang jagong ambalaya kentang ambalaya roti timiti segede cinggir teu segede hulu aya kabar di urang mah ambalaya roti di Amerika di Soviet loba di Eropa loba tapi bala-bala mah comro balaya di situ dia orang comro segala bala-bala jangan kurang jah masya Allah nyana heranen ka kue bugis kujana di kiki bae dumantak heran ai dauna atah ai jerona asak ieu bingung Amerika kumanyuna cek jana ainya nuklir bisa ai kepapais heran Masya Allah negara orang hampir dibom ke Amerika hampir lain lalagaan hampir jasa ngan dibom teh kan di deulean heula kunyana daerah mana heula ieu kamari nu ka deuleu Cikupa geus dilempang-lempangkeun bom ka dinya geus diket aya urang Tasik naik sepeda mamawa boronjong kurupuk pada teh kaleng eta dikeker kieu teh namanya Masya Allah cek jana wah ieu mah ulah dibom Indonesia mah di Bojong di Cikupa loba nu mawa kaleng kurupuk gede pajar bom cek jana bom urang mah leutik kitu mah gua deh aju rakyat nage rakyat make sapeda bagah jasa kumaha mun ngajegur ti heula cek dia terjadi aya bagusan tukang kerupuk eta ngagagalkeun bom Amerika ngan nipu oge nya sebenarnya bara coba Indonesia mah situ lalagaan sok jadi bebeneran di urang bebeneran sok jadi lalagaan Indonesia negara paling sulit kacau kayak dihijikeun babari Islam kadieu kaditu kadeka itu dalam dihijikeun bamari matak bingungan ge Yahudi ulah dikira Muhammadiyah streng jeung NU HTI Khuruj dan lain-lain sebagainya giliran mah huru hara set nah hiji atalah istimewa da Indonesia entah kurawa kuari hirup di Indonesia tinggal bersyukur alhamdulillahirabbil geus dunia mah asal kapanggih dahar nginum beres nu penting ieu hate urang geus wau tancan ka Allah eta nu hese wau kedeula ka Allah negara masalah jam dipusingan kayak kurang jaya menganu urusan itu urusan negara pusing teu pusing urang mikiran teman urusan bener jeung teu bener kumaha nu urusan tapi urang ieu urusan diri urang Masya Allah asal di PHK stres asal lapar saeutik stres urang tapi lamun manteng maka Allah henteu dibabaca ku urang wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi anu mantak diterapkeun unggal bada salat abeh urang teh merenah menang nikmat Masya Allah anggap khair cak nu bodoh menang cocoba syar cak nu bodoh mah menang nikmat teh menang nikmat eta teh bagus menang cocoba teh eta teh jore cak nu bodoh aya cak nu pinter mah lain Ki Fudel bin Iyad ditanya pang bagus-bagus teh jelema ku basi Ki Fudel Kiai pang bagus teh jelema mah di mana-mana menang nikmat dunia ceurik di mana-mana dibere penyakit seuri ya sakiloban mah lah ya malah ya tuh ayo caknya ngabalikeun kiai na ge henteu ulah ngomong kitu sa ka aing siapa sok juga aing gitu sinis bae lamun dagang untung urang silaturahmi menang dunia urang kitu tani bebeunangan hasilna gede
eta teh cerik wali mah. Tapi lamun dagang rugi panyakitan awakna seri alhamdulillah ya rabbil alamin. Cenah kitu amat kiai, endek kitu bae teh mah. Wali mah kos kieu. Jelema badul arifin lempang lewat ka hiji gunung. Di handapeun gunung bangun aya nu nyalang kedong di deuleu kunyana ayu heg aya hiji aki-aki barang ditingali eta aki-aki ke matana buta barang ditingali leungeunna eueuhan barang ditingali sukuna eueuhan nya buta leungeunen sukuan borok saawak-awak borok saawak-awak. Tapi jana seri alhamdulillahilladzi afani alhamdulillahilladzi afani wa ardani alhamdulillahilladzi afani hartina alhamdulillah teh sadaya puji tentu ka Allah anu geus nyageurkeun ka kaula. Cih cak badul arif nyageurkeun cager di mana ieu mata buta leungeun eueuh suku eueuh borok pan cager heran aing mah cak badul eta ge badul arifin wali heranin kayak alhamdulillahilladzi afani alhamdulillahilladzi afani Gusti sadaya puji tentu ka Allah nu geus nyageurkeun ditanya ku nya heran ieu sakieu parahna masih kene seuseurean senyum-senyum bari doana eta alhamdulillahilladzi afani. Assalamualaikum waalaikumsalam kula ngadenge wiridanana alhamdulillahilladzi afani bari senyum-senyum deuk nanya bae mah Maha suci Allah sadaya puji tentu ka Allah Allah teh nu geus nyageurkeun ieu teh cager di mana mata buta leungeun eueuh suku eueuh borok pan nyageurkeun mana cageurna jara geus deuri kene ka dieu sia bloon si bloon ka dieu dieu ya aing teh deuleu ka sia tapi sebloon amat nyana di blon-blon baru kieu gede kajian geus lain wah di blon-blon bae lah teh. Nah tah maneh teh nyaho letah kaula cager. Nah tah maneh teh nyaho qalbu kaula cager. Dengan letah cager selalu bisa zikir ka Gusti Allah. Allah Allah Allah. Dengan qalbu cager ulah bisa wauh jeung Allah sehingga bisa kadeuleu eueuh mata maneh kadeuleu eueuh mata lauhil mahfuz ku kula kadeuleu. Masyaallah. Eta wali aing murigak bulu mah kos kieu tuh batur mah kos kitu ge masih alhamdulillah urang mah kakarak ge diturunkeun gaji geus mungsang mangsih sungsang mangsih tak ukur tak kadinya tah ya Allah ya Rabb tah ukuran wauh henteu diri urang ka Allah ukur ketika menghadapi nikmat ketika menghadapi cocoba ukur aing datang ka mana kakuatanna ya Allah. Imam Syafi'i teh ambeien di mana ngaji. Oh jauh nih Imam Syafi'i ambeien. Di mana ngajinya menyokot bawa batok segede kitu da jagetihan pan. Topi ngaji pohara jasa. Tah. Ngan ngadoa ya Allah ya Rabbi. Lamun memang penyakit ieu bakal ngadeukeutkeun jasa ka Gusti, Gusti ridho ka abdi, tambahan penyakit abdi. Tah sia. Doa waktu gitu tak urang mah lain Pak kakarak saleh bahasa tiga Gusti kieu-kieu teuing abdi heuh teu ngadoa pohar tah kakarak dagang rugi sakali bae ge beuh geus tatangga nyaho kabeh sadesa nyaho kabeh untung teu nyaho kabeh eta pedagang goblok teh mah kos kitu doa Imam Syafi'i para jasa andai kata ieu penyakit bakal gadeukeutkeun diri abdi ka Gusti Gusti tambah ridho ka abdi atuh mending tambah kadenge ku guruna Syafi'i ulah sok ada kos kitu lain ngadoa bangsa urang tah mah jelema sidikin seri bae Imam Syafi'i detoel kitu ih cek Imam Syafi'i teh nyana-nyana aing ditambahan deui ku Allah Imam Syafi'i ditambahan deui penyakit 2 kali lipat eta Masya Allah cek Imam Syafi'i nikmat amat Gusti nginahin biasa
tah mazhab urang ente sampai kos kitu tah teu kayaoan ku batur ya Allah kunanta begitu ditambahan ajunya teh seserian nikmat jasa lantaran naik langsung jadi kutubul aulia dina autadnya na kutub tuh hebat jadi wali ku begitu ngeunaan mobilan dahar pakaian lain wali teh kos kitu wali wali sih kos kitu susu wali mah dibere payakit mun teu bere payakit dibere problem nu gede mun teu bere problem nu gede dibere susah wali mah kos kitu teh masyaallah cendapan Gus Dur mah wali ge nya nama naik mobil mewah bae kadeuleu ku ente mewah ge emang nya hayang teu hayangeun aya ka kula hayang cenah jadi wali tapi kos Gus Dur kurang emang naik mobilnya BMW cakeun teh Alphard ih jelema deuleu zohirna bae tapakna apa pernah Gus Dur ngadahar duit pamarentah teu pernah apakah ketika disumbang ku batur di dahar teu pernah Masya Allah sakitu lobana duit kadaharan tapi nya nama teu ngadahar ai urang mah pantes teu ngadahar ge jeueuh Zaid babarengan usaha jeung Ki Umar caritana usaha beas misalna pakea beas kurma dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah beberapa bulan Ki Zaid maling barang eta kumata Ki Zaid apakah wajib dipotong wa in saroko lamun Zaid malingna min hirzi syariki tina simpenan kancana barang anu dijaga diriksa ku Ki Umar dipaling ku Ki Zaid mustarokan barang tersebut rejengan farakot afil azhar teu kudu dipotong leungeun sebab aya haknya na cenah saeutik nu nyana nama andai kata ieu beas teh 10 ton nu nyana namangan ge 2 ton nu Ki Umar 2 ton 8 ton wa in qalla nasibu sanajan saeutik bagian nyana beas 10 ton nu nyana 2 ton ku Umar 8 ton ai dicokot ku nyana teh 7 ton pan berarti nu Ki Umar kacokot tah nu nyana namangan 2 ton tetep bae falakot sebab aya nu nyana antak di dieu timbul fil azhar teh nuduhkeun kana ikhtilaf lamun aya fil azhar geus tah mah bae keur carita bae falakot teu kudu dipotong leungeun masya Allah beres syarat wajibna dihadina barang anu dipaling teh hiji kudu mencapai ruba dinarin seprapat dinar nomor kedua barang nu dipaling nate milkan ligeri milik batur geus lamun maling kurang tina 4 dinar sadinar adalah 4 gram andai kata seprapat dinar ruba dinarin seprapat dinar sadinarna 4 gram ieu can aya seprapat dinar berarti can wajib dipotong lamun sadinar teh 4 gram sagramna adalah sedengkeun seprapat gram 4 bagi 4 sabaraha 4 bagi 4 sabaraha atuh kabehan ge nyahoon kos kitu mah dasar TK endog teh mah kos kitu nyahoon mah kabeh ge giliran nu babari mah gede tung giliran nu hese da tak ieu mah anak buah parah jasa ieu berarti sagram aya sagram teh ku ari hargana sabaraha duit hah 500.000 tah maling 400.000 can wajib dipotong can wajib lamun 600.000 atau 500.000 potong tuh nomor kedua barang namilkan ligeri milik batur
berarti atuh lamun maling sorangan teu kudu dipotong masa maling sorangan teu kudu urang boga TV urang ditenden di Maki Umar kebal TV bangun ku manehanana teh di aku paling kurang lain maling tamang nyokot bu urang teu kudu dipotong nomor katilu as-salisu adamu syubhatihi fi nomor katilu ulah musubhat barang nu dipalingna ulah anu bangsa subhat teh aya kekeliruan ulah ngan subhat kabagi-bagi dina fikih teh subhat fil mahal aya subhat fil fa'il aya subhat fil atau milik aya subhatul milki aya subhatul fa'il aya subhatul mahal tah nu mana bagian nu ngaran subhat teu meunang non gitu ngaran ulah barang subhat contoh Alakotal bisarikoti mali aslin wa farin wa sayyidin Zaid anak Ki Umar kemudian Ki Umar boga supermarket gede tokona loba deui bahkan boga showroom weh harta mah Ki Umar Ki Zaid anakna maling motor maling di bapana kapangi teu meunang dipotong sebab eta mah hubungan bapak jeung anak hartana subhat lamun paeh bapak tepan anak teh kan teteh aya boga waris itu keneh lamun anakna sugih kemudian bapana maling tinu anakna teu meunang dipotong sebab barang subhat hartina subhat teh masih keliru fil mahal subhatul mahal sebab lamun anak paeh bapak meunang warisan je kuari mamun anak hayang barang bapak paling lain itah maling siapa suka juga dari itu andai kata tuh ulah tetep doraka ngan teu kudu dipotong bapak maling boga anak doraka anak maling boga bapak doraka ngan urusan syariat teu kudu dipotong lain kudu bebas-bebasan lain saya maju bebas-bebasan deui cokotan bae geus boga anak cokotan atau anak boga kolot cokotan deui begitu ganehana dinasehatan hei kunaon sia malingan mah bapak bae heuh aing kemarin ngaji ge bebas deuh tungtung nama ka aing bae dilaknat sia lain berarti bebas haju bebas gitu lain doraka ngan andai kata katerwag teu kudu dipotong sebab naon subhatul mahal ya Allah kari ainu tadi termasuk kana subhatul milki Zaid boga beas jeung Ki Umar babarengan eta paruman heula sa paruman heula asa adang ka mana paruman heula tas kudaon teh cenah di pareman kiai apa tiris lain kudaon teh di pareman masa kula tiis eta hareuda masih jalan deui pareman tadi sakali pencet geus teh ulah sok aju jadwalkeun nu di imah pencetan cenah kiai mah lain kitu meureun ya tuh pokokna kumaha aing bae teh mah teh Zaid jeung Ki Umar boga harta babarengan beas misalna kemudian dipaling ku Ki Zaid teu meunang dipotong doraka mah doraka tetep ngan teu meunang dipotong sebab
subhatul milki. Tuh, kan aya aturan-aturanana. Subhatul milki. Ari tadi mah subhatul mahal. Aya deui disebutna subhatul fa'il. Zaid boga motor, kemudian motor teh dipake ku Ki Umar babaturanana. Terus saya di naon gitu dipake nginjem misalnya, atau memang atuh sapake tadina asa babaturan teh kulantaran geus mukhalid jasa nu aing asa nu nyana asa nu aing nu nyana asa nu aing lain nu nyana dibalik sia ngomong rokok sia rokok aing lain nu sia tama tampiling habek babaturan lain gitu rokok sia rokok aing rokok sia geus pokona bareng baju sia baju aing baju sia beres ieu lain baju sia baju aing tapi nu aing lain sia interkodek. Nah iya mah iya motor dipake bae ku Ki Umar ku urang teh kitu naon ngaranna dicokot heula dicokot heula hampir bangun deuk dipimilik dihitung-hitung geus aya 4 bulan aya hampir dipimilik ya Allah dicokot lengahna ku urang teh motor dikuncian ku Ki Umar diasupkeun ku jana ka jero imah intip ku urang padahal urang begitu Ki Umar tengah penting cokel ku urang imahna kemudian langsung cokot motorna kan maling ge rupana doang ja aslina manunyana teu kudu dipotong laporkeun ku Ki Umar begitu dilaporkeun aya pamalingan teu meunang dipotong sebab barang nu nyana subhatul fa'il ngaranna ya Allah nyokot ngan kos maling. Nah iyalah nomor katilu ada musyubhatul fi bis anak maling nu bapak teu dipotong subhatul hal bapak nyokot anak teu dipotong kitu keneh sayyid ngan eueuh sayyid bani urang wal azhar qatwa hadis zawjaini bil akhar Zaid boga pamajikan ngaran Umar Zaid boga pamajikan ngaran Hindun ketika Ki Zaid geus kawin suami istri ngaranna eta Zaid gawajiban nganapakahan ka Nyi Hindun lamun sugih sape-sapeting 2 letter kecerita letter bemud lamun susah sape-sapeting 1 letter berikut jeung lalauhna balik deui Zaid rumah tangga jeung Nyi Hindun lamun sugih Ki Zaidna sugih teh ketika budug subuh pajar nyana boga beas boga duit boga teu kudu hese beleke teu kudu kokoreh ta eta ngaranna sugih nah lain sugih boga perusahaan dan lain sebagainya komo tah sugih sugih nah ieu Ki Zaid sugih wajib nganapakahan ka Nyi Hindun sapoe-sapeting 2 letter berikut lalauhna nu wajar bagi kelas nu sugih nu layak bagi kelas nu sugih lamun nu susah 1 letter berikut jeung lalauhna nu layak bagi nu susah sugih berarti ieu manehanana 2 letter dahar daging botan begitu dahar daging botan anu daging anu digaringkeun teh naon garang-garangna lain anu lalitik teh sia emang nyahoan bae rade nyeunan apa malingan sih ja aing meuli mah moal sia mah deng eta mah abon sugih ta kelasna mun lamun dahar daging lauk laut kakap merah pohara jas nah eta dikeun lamun susah 1 letter mocung kemudian jeung lalauhna nu layak teri tempe terina ge geus teu diasin teh anu garing sorangan lamun kurang di daharnya liat rasaan eta aya eta di kronjo akeh ge prana ge wede akeh di kronjo mah ora di asin ora iku mah wis aking dirina bae ge wede di kronjo tah eta
aya tembang-tembang nulah tembang lagi sapek teh apek pepetek mah kelas pepetek gede pepetek nu laletik teh pepetek nu gede mah kurang bisa itu di tarang haung boso eta mah kelas ka mah kos kitu mah high class ka mah tuh ieu mah pepetek anu geus bentuk tah eta kelas rendahan tah mah kos kitu tempe kos kitu nah usam kelas rendahan pan eta lamun nu pertengahan seleter setengah urang teh wajib ngandapakan pamajikan sampai sapeting saleter setengah kelas menengah gitu lu eta teh lain hajuk urang diantep kudu diserah ke isuk-isuk urang boga saleter duitna ya alaikum neng ieu akang ngandapakan neng dina dinten ieu beasna tah ieu artosna atawa ieu tempena beres geus geus diterima tah kan ku nyindun alhamdulillah Kang poe ieu atuh aya abdi dinapakan geus ya coba eta teh kan milik indun Ki Zaid apakah meunang dah di dinya teu beunang teu beunang kalau nu nyindun je teu beunang lamun endek kudu nyana teh pamit heula neng ulan akang ngilu dah milu hindek tuh kan lamun teu bebejak itu doraka di akhirat ditagih ye pikir pada tangga kos gitu Masya Allah mada santri masak teh opatan tah siring sacangkir geus asak teh kan dina kana nampankeun eta teu meunang dahar bareng teu meunang lamun deuk dahar bareng kitu tah eta teh kudu ditimbang atau digarit bagi opat ratakeun garit set jadi opat bagian tuh kan nah dahar di mana tan sia di dia opatan naon sebabna sebab aya nu kuru huakna gede kacokot kadu batur atuh kudu rido birido mun rido birido iba keur carita piki emang kudu gitu tapi di pesantren batur rido birido boro-boro eta pugu baturna masak can kaburu kadari teuneun di luhur diintip aya ken dahar bae santri mah kos kitu lain pamalingan eta piki ayeuna teh kos kitu hajun mah kes ya maraling ge santri nah ieu eta teh pan milik Nyi Hindun tah lamun dipaling Zain mere beasa karung sebulanan dah lah misalnya hitung 2 liter sapoe berarti sebulan sabaraha ye 2 liter sapoe sabulan teh kudu sabaraha liter bodoh sih 30 aing mah lain ngitung sabulan sabaraha poe sabaraha liter telmi jasa itu kali 2 ke 20 liter meuli sakarung dah bikeun ka majikan neng tah sabulaneun muhun Kang beres kuari Ki Zaid teh ieu Ki Zaid kototan koteteng neuleuh jahe deuk nganjang teu boga duit tah beas anu serahkeun ka Nyi Hindun teh dipaling kujana set isukna langsung dijual ka warung sabaraha saleter kuari sabaraha itu bagus berapa 10.000 nu bagus eta haji pengen mah meuleuh 30.000 bae ya paingan dagingan awakna ane sing ada ya badi ada malayatinanakum syaitan ulah kagoda ku setan sakumaha bapa moyang aranjeun kabeh di alam sorga baheula di kampung halaman sorga teh kagoda ku setan akhirna turun ke alam dunia eta pakaian nu sakitu indahna nu sakitu luhurna pakaian kebesaran surga kita dicoplokeun ku Gusti Allah yanzi'u anhuma libasahuma akhirna turun ke dunia liuriyahuma sawatihima atuh sataranjang takuari Kangjeng Nabi Adam khususna geus dipersilakan untuk memakai pakaian menang hasil tina tatanen Allah nurunkeun hujan sanggeus tah hujan kemudian jaradi breng
Jara dari tina berang-berangan macem-macem diantarana jadi kapas, diantarana jadi hewan. Tina kapas bakal dijadikan iya pakaian-pakaian, tina hewan bakal dijadikan bangsa sutra-sutra jeung kitu pakaian bulu. Pakai Adam silakan jang nutupan aurat. Dipakailah ku Kangjeng Nabi Adam rapi. Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa nu ditutupan teh kakaraknya tibujal kahandap kaluhur can ditutup. Tibujal kadengkul sakit. Kangjeng Nabi Adam tibujal kadi lamun Siti Hawa na make ti dieu kaluhur dikitukeun jeung nutupan pinarep. Pinarepna supaya ulah ajreg-ajregan. Lamun lempang kan nyana milu ancul-anculan. Ditutupan pinarep. Jadi kadi solendang disolendang. Gitulah mimitina Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh. Terus tobat Kangjeng Nabi Adam. Siti Hawa terus-terusan tobat. Ya, akhirnya dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terimalah tobat Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Tuluy-tuluyan ti zaman Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Idris, ti zaman Kangjeng Nabi Idris ka Kangjeng Nabi Nuh. Idinya turun-temurun terus ke Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Zakaria, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, datang ke Kangjeng Nabi terakhir ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dicuk-curug ti luhurna terus kahandap hukum nukuari urang makwari di zaman Kangjeng Nabi urang ieu ayatna ieu. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam wahai turunan Adam. Nukuari orang di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu dihitung kuari teh nu berKTP teh jelema teh aya 6 miliar. Lamun jeung nu teu berKTP mah meureunnan bagi dua lantaran di Cikupa malobaan nu teu boga KTP dibandingkeun jeung nu boga KTP. Encan di Belaraja, encan di Cisoka. Anu rarapih mah jangan di Sukamantri doang. Rapihnya mah. Age KTP na ge anu 3 anu 4. Tama penipuan bener. Encan orok nu can boga KTP. Jadi ieu di alam dunia teh lamun dihitung kabeh mah meureunanan ayalah sekitar bangsa 10 miliar. Jelema 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa. 5 benua. Nu paling loba adalah benua Asia. Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Selatan. Wow, pohara di Asia. Ieu jelema teh lain lalagaan loba. Nu paling loba agamana adalah kafir, nu kadua adalah agama teh Islam. Kafir jeung Islam lobaan kafir. Kafir seluruhna, ya Kristen, ya Katolik, ya Protestan, ya Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Islam nomor kedua. Tetapi haris mana tetap baik Islam. Kuari geus mulai ngadu. Kuari geus mulai ngadu gitu, saling menyudutkan. Di zaman Bush jangan nyaritakan bahwa perang ini adalah perang salib. Tantangan berarti kan. Dilanjut kuari Obama nyarita perang salib. Nu dianggap bakal piawai ternyata sarwana. Nyana ngajatakeun perang salib. Tetapi umat Islamna masih keneh encan nyaritakeun perang agama.
sebabnya di kotak-kotak di Indonesia menyebutkan perang agama, Malaysia menyebutkan perang agama, munker perang di Palestina hanya orang Palestina menyatakan ini adalah perang agama, munker perang di Irak hanya Irak menyatakan ini adalah perang agama. Lamun keur dikitu naon ngaranna di negara mana eta keur perang di dinya lah nya nyaritakeun perang agama. Di luar eta tetep bae teu nyaritakeun perang agama. Suriah perang nyaritakeun perang agama. Obama geus nyaritakeun perang salib. Di luar eta teu menyatakeun perang agama. Dis ipis jasa berarti iman manusia-manusia anu beragama Islam geus ipis. Henteu saling membantu kudu nama kapan? Saling membantu kapan? Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Mukmin jeung mukmin teh lir teu beda jeung satu bangunan. Satu sama lain nu hiji menguatkan nu lain deui. Kumaha si urang nyieun imah dimimiti pondasi kemudian langsung naik tihang di jarumot. Kunaon kana balok terus ieu nguatan jeung balok makin gede makin kuat terus rancanganna sampai ka wuwungan dan lain sebagainya ya sudu ba'duhu ba'don aya nu ngarempeyek hiji ngaguling itu Kanjeng Nabi geus ngabayangkeun al mukmin lil mukmin kal bunyan mukmin dengan mukmin lain bae sakampung lain bae sadesa lain bae sanagara mukmin lil mukmin dunia internasional berarti kal bunyan hubungan urang jeung urang Malaysia hubungan urang jeung urang Thailand hubungan urang jeung urang Cina hubungan urang jeung Mesir jeung Arab wah bae ngah hiji bagaikan bangunan geus dibayangkeun ku Kanjeng seperti eta ku hari urang teu bisa kitu. Sebagian umat di Indonesia hayang ke Palestina tahan geus di kotak-kotak tidak boleh. Hayang ke Mesir teu meunang. Hayang ke Suriah tidak boleh. Iyalah akibat geus berhasil ku ari Kristen teh mengkotak-kotakan orang-orang Islam. Geus teu daya teu upaya urang teh ku ari diserang melalui politik kuari politik nu aya di Indonesia teu meunang sakahayang urang dikendalikeun ku nyana ekonomi teu meunang sakahayang urang dikendalikeun ku nyana budaya teu meunang sakahayang urang ku nyana bakal dikendalikeun setik terus kos kieu lah kuari buktina tayangan kuari geus kos kararitu bae sadaekna urang informasi per detik nyaho urang kos karar itu kerusakan kehancuran teh nyaho melalui informasi HP internet Google dan lain sebagainya ye urang geus aya di zaman seperti kos kitu Masya Allah turun ayat ieu sabab nuzul nama lantaran urang jahiliyah baheula teh di mana tawaf di Baitullah teh sataranjang teu make sahelai-helai acan lalaki tawafna ti beurang awewe tawafna ti peuting eueuh nu make pakaian sahelai-helai acan nya nama bebeneran sataranjang teh sataranjang bae. Lamun ditanya kunaon eta tawaf make sataranjang ceknyana kapan tawaf teh ngaleungitkeun dosa geus sakumaha dosa urang dileungitkeun awak urang ge ulah make nanaon geus sataranjang ucutan tina dosa ucutan tina pakaian sataranjang teu kira-kira pan eta ibadah. Waduh lamun urang kuari ka masjid sataranjang lalaki jeung awewe mantep betah sana berenang teman Haji Pendi mah moal balik-balik di masjid bae. Kunaon atuh geus pokona malah pokona bae pokona. Tuh ieu. Asal-asal kos. Kangjeng Nabi Adam ge nyuhunkeun ka Gusti Allah pan tadi teh yuwaris sawatikum warisajang nutupan aurat atuh kunaon ari kaum jahiliyah teh geus kaluar tina aturan-aturanana tawaf teh lalaki jeung awewe teh sataranjang sanajan berang lalaki peting awewe teh kan eta geus teu puguh aturan majar maneh cek manehanana ieu teh aturan ti Gusti Allah kos kieu teh kami teh moal daek tawaf
moal daek kami ibadah lamun teu make aturan ti Gusti Allah la natupupis ya biasaina asainallah pihak kami mah moal daek toab make pakaian-pakaian anu nyulayan ka Gusti Allah nu dianggap maksiat ka Gusti Allah kulantaran kos kitu kami ngabersihan dosa sakumaha ngabersihan dosa supaya dosa ucutan kitu keneh pakaian ge teu dipake ku kami mah ieu aturan Allah nang aturan Allah ti mana kos kitu tapi kos kitu bae teh hawa nafsu teh ya Allah numanta Kangjeng Nabi diturunkeun ku Gusti Allah ka dunia diangkat jadi rasul jadi nabi jangan rapih model kos kitu tuh nu nyembah ka patung tuh nu nyembah ka batu tuh anu ngaku ibadah majar teh ti Gusti Allah tawab sataranjang Muhammad benerkeun kumaneh tuh anu zina tanpa make akad-akadan nikah tuh lu muamalah sakahayang manehanana teu make aturan-aturan ilahi Muhammad benerkeun lain lalagan Kangjeng Nabi turun ke alam dunia titah ngalempang-lempeng ke nukos kararit urang mah kuari urang leuleuh tagog urang Arab leuleuh watak urang Arab ngomong urang Arab titah ngabenerkeun urang Arab wah teu sanggup urang ngadenge omongna bae ge di pasar sakitu wah luar biasa lamun geus ngomong kapan urang Arab mah dengekeun ku urang-urang Arab haram teu jauh kaler kidul neuleuh tagog watak urang titangga benerkeun urang Arab teu sanggup bae kajen kumaha boro-boro dakwah jangan dakwahan orang Mekah boro-boro dakwah jangan dakwahan urang Arab ieu ngadakwahan urang bojong bae hese hese ngadakwahan urang Cikupa ngadakwahan urang Sepatan komo merono aku apa iku mau kowe deh wis wateke wis gila iku mau wong aduh cacalatona ge ora paham kita mah ge atuh iya merono merene aduh premen ya waduh naon permen saya urang aja urang kita ngadawahan orang Cirebon kita ngadawahan tuh coba orang Banten anu sakitu bugalana ngomong pan kumaha ngaing ya dikadek dia ngaing ye pan orang ngomong kos kitu na kumaha eta barangan bae sia dikadek ngaing sia dia wah geus kita ngadawahan itu orang Garut Pamongpeuk luar biasa bangga jadi orang kita ngadawahan itu tuh orang Madura wah ngomong nage pan kos gitu wah di sana tanah Tuhan di sini tanah Tuhan semuanya tanah Tuhan udah nggak boleh ada yang ngaku orang Madura eta ceknya nama di itu tanah Allah di tanah aing pokoknya nama ieu tanah Allah bae geus ulah sini ganggu aing mah cicing di dieu blon teh coba eta atunya nama menclek bae cicing bae di dieu tambah deui si elai eta tita di dakwahan baru bararangga jasa ngan aya sa Indonesia keneh talorah urang untuk lah tarolah untuk keneh ngadakwahan urang lembur urang ngadakwahan urang Banten sakumaha nurut jeung teu nurut mah sabodo ngan mesti keneh bisa ngadakwahan urang Cirebon tapi lamun geus titah ngadakwahan urang Mekah anu kos kitu tah wawatekanana pohara jasa nu mata Kangjeng Nabi diturunkeun henteu di Cikupa henteu di Cikupa lah cak Gusti Allah Cikupa mah teu kudu tekudu cukup tamah ku si Junaid ge tekudu tamah teh diturunkeun di Cirebon kecil Cirebon mah tapi diturunkeun ana di Mekah beuh jelema nu radikal luar biasa tokoh anu sangat biadab Abu Jahal turunkeun di dinya beuh Kanjeng Nabi ngahareupan Abu Jahal ngomongna ge urang geus teu kira-kira pan Abu Jahal ditambah ku Abu Lahab ditambah ku Abu Sufyan aya keneh masih abu-abu eta Kanjeng Nabi turun tapi tenang wae Kanjeng Nabi iya Allah aya Muhammad
benerkeun tuh nu nyembah ka kayu, Muhammad benerkeun tuh nu nyembah ka patung, benerkeun tuh nu nyembah ka batu, benerkeun tuh nu nyembah ka makhluk, benerkeun tuh nu nyembah ka dunia, benerkeun tuh nu nyembah ka jabatan, benerkeun tuh nu nyembah ka derajat, benerkeun tuh nu nyembah ka mangsa tetek banget. Hiji bedakeun, Allah teh hiji. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Bedakeun. Dakwah Kangjeng Nabi. Ieu tah sapopoena, oh Muhammad, deuleu kumaneh, itu nyingsat. Awewe mah make pakaianna nyingsat, urang Arab teh baheula make pakaianna nyingsat. Lamun awewe teh kan saukur make ampok-ampok doang. Terus lalaki kitu keneh. Jadi narerted ka luhur. Kadeuleu ping-pingna, bujal kadeuleu. Okos Mesir kan gitu teh. Uih, kadaruluan kabeh. Muhammad bejakeun itu tuh, ulah kos kitu tuh. Make aturan-aturan. Muamalah nak itu kene ulah bangsa nu gagah jadi menang, nu kuat jadi dahsyat, nu lemah makin lemah. Kuari aya aturan muamalah bereskeun. Masya Allah, Kangjeng Nabi titah ngaberesan nu kos karari. Kuari mah nu patali heula kana pakaian tah, urang jahiliyah teh di mana-mana toab teh sataranjang. Muhammad benerkeun coba ge ayatna. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Turunan Adam khudhu cokot ku aranjeun, jieun ku aranjeun, pake ku aranjeun zinatakum pakaian-pakaian aranjeun kabeh. Zinah mah hiji hal, nu dimaksud nama libas berarti ieu teh majaz mursal min itlaqil hal, nu diitlakeun nama hal zinah tingkahna, tapi nu dimaksud nama libasna. Tuh ay mayasturu auratakum inda kulli masjidil, masjid makan tempat, tapi nu dimaksud mah ieu teh salat. Jadi min itlaqil mahal wa iratil hal, berarti kan majaz kene bae. Sarua jeung kieu bejakeun Muhammad ka umat anjeun turunan Adam. Ketika dek salat dek toab, khudzu zinatakum, pake pakaian nu sesuai jeung aturan. Ketika dek salat, tutupan aurat lalaki baina surah war rukbah, awewe mah sakabehna iwal kafain wal wajh wal kafain. Bedakeun. Bedakan gitu kita. Ketika toab sarua awet ilal wajah wal kafain, lalaki baina surah war rukbah, sok tutupan. Urang dek salat kuari mah wajib nutupan aurat. Dalilna ieu dina Al-Qur'an, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Tuh, jadi nyaho kapan dalilna kuari mah eta. Kok bisa jadi kos kitu teh pan khudzu teh fi'il amr kan al amru ma idza utliqa in sarafa lil wujub ila madalla dalil. Geus bahasa khudzuna di dieu kudu dibongkar deui. Imam Syafi'i mah ngabongkar khudzu teh kieu, Imam Malik mah ngabongkar khudzu teh kitu. Urang mah geus tarima asak bae kuari mah nyaritakeun para imam-imam mazhab yang ngaji henteu mondok henteu atuh. Deuk teu puyeng kumaha atuh. Aja saminggu sakali ge eta ge sesa. Atuh heula mun teu keur ngabesan jang ngabesan mah teu ngararaji bae tetep kitu ge sesa-sesa ge lumayan. Jang naon ngamahmur-mahmurkeun tukang uduk lumayan. Tah ieu kudu zinatakum hese. Zinah ge nu dimaksudna kapan libas pake ketika urang dek salat. Itu ukuranna mah baina surah war rukbah, ulah kadele dengkul, ulah kadele bujal. Dengkul jeung bujal nama tamah lain aurat ngan aurat moal katutupan lamun bujal jeung dengkulna teu katutupan sarua jeung malatimul wajibila bihi fa huwa wajibun kos jembatan. Anu disebut jembatan nama antara sisi ieu jeung sisi ieu, bobolong antara sisi ieu jeung sisi ieu eta ngaranna jembatan. Ngan moal bisa nempel teh jembatan di bobolong lamun teu ngalah ka dieu. Jadi kudu ngalah ka dieu jang nempelkeun jembatan kitu ge urang nu disebut aurat mah ieu adalah ti bujal ka handap ti dengkul ka luhur. Ai bujal jeung dengkul nama tu lain aurat. Ngan eta samping eta baju neuk diteuneun di mana lamun teu ditaekeun ka bujal. Tuh kasukeun kana maleti mul wajib bila bipoja cak batur hese tah ngaji kos kitu eta. Geus lah ku hese mah mondok teu naon teh tuh.
mana kos gitu tah gaji teh hese tuh geus ieu carita asakna khudzu zinatakum inda kulli masjid ketika deuk salat pake eta teh lamun nu boga makan lamun nu boga mah tambahan ku adab-adaban eta teh ngan sakadar jang kawajibanana hungkul ditambahan make kasunahanana adab-adaban mata Kangjeng Nabi malamun dek salat teh make jubahnya nama make komis nu rapi di samping make baju gamis di jerona make sirwal make calana sanggeus teh make calana make jubah komis ngaranna kemudian Kangjeng Nabi mah make amamah udeng-udeng di dieu di samping amamah ditambahan deui ku irtida di dieu gagah keur makasep Kangjeng Nabi teh ditambahan ku adab-adaban anu luar biasa. Urang neuleuh Kangjeng Nabi seperti kitu wahara. Masyaallah. Entek cek Kangjeng Nabi malam ya tamam bahwa syaitanun sajelema nun teu make udang-udang eta adalah sarua jeung setan. Geus urang lamun hayang hese-hese teh neuleuh setan ieu bae nu dihareup. Ngan sok aya nu salah kaprah jadi kiai teh. Kumaha ari deuk ceramah make udang-udang ari arek ngariung make udang-udang ari deuk salat kunaon make rinso. Kiai penceramah kos gitu. Nah, nu rapi adab-adaban tegep jadina urang kada sunah tetep gitu. Adab Allahu Akbar. Kadeuleuna ge saregep. Padahal majang lalaki mau masalah make hiji samping doang ge. Samping dikaluhurkeun ka dieu rada dikaluhurkeun ka beuteung geus bae kahandap katutupan geus teu kudu make kaos, teu kudu make sorban, teu kudu make kopiah jadi bae kos kitu. Salat kos kitu, cenah ieu mah jadi imam saja jadi imam oh masalah. Oh masalah jadi sataranjang kaluhur oh masalah. Anggaplah di Cirebon lah. Kesultanan Cirebon. Oh masalah. Ngan teu boga adab. Geus make adab nu rapi. Malah kabladena mah diatur ku Kangjeng Nabi nu bagus mah hiji pakaianna namun aya manu putih. Nomor kaduana nu bersih ka hiji nomor kadua nu putih. Lamun eueuh nu putih nu polos. Lamun teu boga kakarak make nu aya gambar-gambaran kebeneran di dinyana make batik aya semar. Di sisina aya gareng aya cepot. Begitu orang salat di tukangeunnya na atuh nu kabayang Asep Sunaria. Masya Allah ulah tah teu bagus make batik-batik batu mah paranti ka kantor batik anu hajat batik. Ieu salat mah nu naon ngaranna putih mun aya nu polos. Oh rapi. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nalika urang salat berarti make pakaian nutupan aurat wajibna tambahna sunnah. Jadi berarti di dieu teh lain bae sakadar nitah make jang nutupan aurat kulantaran di dieu ditambahan ku adab-adaban. Ditambahan ku hadis Kangjeng Nabi ku ayana sakitu berarti urang disuprih titah nutupan aurat di samping nutupan aurat teh kudu ditambahan ku adab-adaban anu rapi. Nu mentak aya sahabatna ros ka Kangjeng Rasul. Cek eta sahabat teh ya Rasulullah atuh urang make jeung rapih-rapih sagala rupa lah sapira di alam dunia. Ja Gusti teh sok nyaritakeun kitu geus bae meureunan teh kudu rapi-rapi. Cek Kangjeng Nabi teh innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sanjana Gusti Allah teh maha elok, maha bagus yuhibbul jamal. Resep kanu elok-elok jeung resep kanu jamal-jamal. Disupri urang minta Kangjeng Nabi biasa sok ngaca. Abeh rapi kadeleuna ngan ngacana ulah mohokeun bersyukur ka Gusti Allah. Kena cilaka ngaca teh jang bersyukur urang dek Jumat sing hade kumis besing ke di dieu aya keneh tulang lah pan bahaya kan lamun aya tulangnya na ungas ingus bae ceknya teh bau asin amat orang tulang pan di dieu
wajeng Jawara teh ya. Jawara anu sok galak teh ajunya dahar barang dahar sorangan bae keur ngambek merenanan. Tidinya teh jada jeung tembang ai prak teh tulang tembang di dieu nyelap dina kumis-kumis pansuk gede tai sakieu. Jawara tuh ngaranna ge. Kur ngambek bae. Begitu dek nginum nyana lek hanyir buah dibualangkeun deui. Nyokot di gelas hanyir deui. Buah kuna geus 12. Kakareknya ngomong ka pamajikanna sia goblok. Bisa kukumba acan belas wala lanyir kabeh ka ngaca coba tangan ke gelasan bersih kali ka ngaca emang kunaon eta tulang di kumis di kumis jadi jah batak ge lamun deuk salat Jumat ieu kacaan heula daung beusi aya anu nempel di kumis. Kepan bodoh hanas aing marah cenah geus beak salosin teh gelas. Mantak ge ka atuh. Panyakit dibawa ku sorangan teh. Masar bae jeung tukang bas neangan potlot. Bus kakaler kaki dul. Bus hese jasa. Horenganan ditendun di biwi tolol tah tukang bas. Biasana kan di dieu ye. Biasana ye di kopeahnya teh ya. Kan ngeunaheun asupeun ieu mah eta mah teh ditendun di bibir. Jadi nyono neangan ka dieu ka ditu. Mana cek ieu ka mana? Geus mamarahan bae rimas geus dibalang-balangkeun. Cak babaturan neangan naon? Patlot. Aya teh di bibir. Jahe. Geus teu bareres. Aya anu pohoan kos itu, aya anu poho tambah. Aya jelema namu, sanggeusna namu beres terus nyana pamit. Sanggeusna pamit ban ngaroko ye. Ngaroko itu neula di asbak kadinya terarasannya na. Karengana digadiekeun. Aju nyana kana nya kesapatu. Beres pakai sepatu, rok nu di asbak teh dicokot dia kudu. Jadi dua. Tinggal lu boga imah bae bos, tolol-tolol ting saya ditamu. Karo-karo aing dibawa cek cenah. Aduh, ampun. Jelema limperan teh kos gitu. Nah, ieu ngaca biasa nu rapih. Sok deuk kumaha ge bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i lamun deuk Jumat, lamun deuk ngajar make bajuna hiji di jero, kadua komis, katilu jubah, tilu langkah. Kitu keneh make amamah, make sorban, make irtida. Jadi gagah kadeleuna teh deuk mutus hukum teh. Dalilna ieu kana khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, gitulah di samping khusus nutupan aurat secara wajib, tambahan adab-adabanana. Dalilna ieu. Malamun teu boga, lamun teu boga mah saaya aya bae.